Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Masalul baiti ari contoh na imah alladzi anu yuzkaru ditutur saha Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala fi di itu bait. Wal baiti sareng hiji imah alladzi anu la yuzkaru henteu ditutur saha Allah Gusti Allah fihi dina itu bait. Matalul hayyi eta saperti jalma anu hirup wal mayyiti sareng anu maut. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis sa Syekhani Bukhari Muslim an Abi Musa al-Asy'ari katampi ti Abi Musa al-Asy'ari. Matalul alimi ari contona jalma anu alim allazi anu yu'allimu ngajar ieu ladi annasa ka jalma-jalma al khaira kana leuwih halus. Wayan sajeng mohokeun ieu ladi nafsahu kana awakna ladi. Kama tali siroji eta saperti lampu yudhi'u anu nyaangan ieu siroj linasi ka jalma-jalma wa yahriku sareng ngaduruk ieu siroj nafsahu kana awakna ieu si siroj. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Jundub katampi ti Jundub. Ma ari perkara yakunu anu bukti ieu ma indi eta tetep di deketeun kami min khairin tina kaalusan. Falan adkhirahu maka tenyimpen kami kana emma angkum ti aranjeun. Paman sareng saha jalma yasta'fif anu ngaraksa ieu eman yu'affifahu maka bakal ngaraksa ka itu eman sallallahu Gusti Allah. Paman sareng ari saha jalma yastagni eta ngalap cukup ieu eman yugnihi mangka nyukupkeun ka itu eman sallallahu Gusti Allah. Paman sareng saha jalma yatasobbar anu sobar ieu eman yusabirhu mangka nyabarkeun Allah ka eman. Wa ma u'tiya jeung teu dipasihan saha ahadun hiji jalma apaan kana hiji pamasihan khairan anu leuwih alus wa wasa'a jeung leuwih jembar minas sabri tinimbang sabar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri katampi ti Abi Sa'id Al-Khudri. Marra ngaliwat sa rajulun hiji lalaki bigosni syajaratin kana hiji dahan tangkal ala dhahri tariqin di dohirna jalan. Faqala mangka ngadawuh itu si rajul wallahi demi Allah la unahyanna yakin nyingkirkeun nyaan kuring hadza kana ieu dahan anil muslimina ti jalma Islam li alla yu'dhihim supaya yen ulah nganyerikeun itu dahan ka muslimin. Paudkhila mangka diasupkeun rajul al jannata ka surga. Rawah ngariwayatkeun kana hadis sa Muslimun Imam Muslim. Mu'allimul khairi ari jalma anu ngajar kaalusan yastaghfiru eta mangmentakeun hampura lahu ka ieu muallim naon kullu syai'in sakur-sakur perkara hatal hitanu sahingga lauk fil bihari anu tetep aya di pirang-pirang lautan. An Jabirin katampi ti Jabir. Masalul mu'mini ari sipatanana jalma mukmin alladzi anu yaqra'u sok maca ieu ladzi Al-Qur'ana kana Qur'an kamasalil utrujah eta saperti buah jeruk amis. Rihuha ari ambeuna ieu utrujah tayyibun eta sengit wa ta'muha sareng ari rasana ieu utrujah tayyibun eta ngeunah. Wa matalul mu'mini ari sipatanana jalma mukmin alladzi anu la yaqra'u tara maca ieu ladzi Al-Qur'ana kana Qur'an kamasali tamroh eta saperti buah korma larihan henteu aya seungit laha kana itu tamroh wa ta'muha sareng ari rasana ieu tamroh hulwun eta amis. Wa matalul munafiki jeung ari sipatanana jalma munafik alladzi anu yaqra'u sok maca ieu ladzi Al-Qur'ana kana Qur'an kamasali rihanati eta saperti kekembangan rihuha anu ari ambeuna ieu roihanah tayyibun eta seungit wa ta'muha sareng ari rasana ieu roihanah murun eta pait. Wa matalul munafiki sareng ari sipatanana jalma munafik allazi anu la yaqra'u tara maca ieu ladzi Al-Qur'ana kana Qur'an kamasalul handolati eta saperti buah paria laisa anu henteu aya laha eta tetep kana itu handolah rihun ambe wa ta'muha sareng ari rasana ieu handolah murun eta pait. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Musa katampi ti Abi Musa. Makarimul akhlaki ari pirang-pirang kamuliaan akhlak asyaratun eta ya 10
takunu nu bukti ieu makarim pirojuli eta di lalaki wala takunu sareng teu bukti ieu makarim pibnihi eta di anakna ieu rojul wa takunu sareng bukti ieu makarim pil ibni eta di anakna wala takunu sareng teu bukti ieu makarim pil abi eta tetep di bapana wa takunu sareng bukti ieu makarim pil abdi eta tetep di abid wala takunu sareng teu bukti ieu makarim pi sayyidihi eta tetep di gustina ieu abid yaksimuha ngabagikeun kana makarim sallallahu Gusti Allah liman pikeun jalma aroda anu ngarsakeun Allah bihi ka eman as-sa'adata kana kabagjaan sidqul hadisi nyata bener ngomong wa sidqul ba'si sareng jujurna dina peperangan wa i'ta isaili sareng daek mereka nu jajaluk wal mukafaatu jeung mere buruhan bisoni'i ka jalma anu gawe wa hibdul amanati jeung ngaraksa kana titipan wasilaturahimi jeung nepungkeun kabarayaan wa tadammumu jeung ngaraksa lilejari ka tatangga wa tadammumu jeung ngaraksa lisohibi ka sahabatna wa iqra'u dhaifi jeung ngamulyakeun ka semah wa rasuhuna jeung ari pokona itina itu asyarah al haya'u eta boga kaera rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis al hakim Imam Hakim ani sayyidati Aisyah ta kata piti sayyidah Aisyah maktubun dituliskeun fil injili dina kitab Injil kama tadinu saperti yen mayar hutang anjeun tudanu sok dihutangan anjeun wabil kaili jeung kalawan takaran alladzi anu takilu naker anjeun taktalu maka narima takaran anjeun rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Fadolata bani Ubaid katampiti Fadalah bin Ubaid maktubun dituliskeun fi Taurati dina kitab Taurat man sajalma balagot anu tempi lahu ka ieu iman naon ibnatun anak awewe isnatai asyarata kana 12 tahun kana 12 naonna sanatan tauna falam yujawijha tuluy henteu ngawinkeun si iman ka ibnah pasoba tulikeun ka ibnah itu ibnah isman kana dosa pa ismu zalika mangka ari dosana itu anu keuna alaihi eta tetep ka itu si iman rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin katampiti Sayyidina Anas maktubun dituliskeun fi Taurati dina kitab Taurat man sajalma soroh wa nu bungah ka itu man naon antatula yen panjang naon hayatuhu hirupna ieu man wa yazdada jeung tambah-tambah man pi rizqihi dina rizqina man wal yasil mangka kudu nepungkeun ieu man rahimahu kabarayana ieu si man rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas wallahu a'lamu bissawab.